Saha anu rek ngadebatin masalah ieu. Lamun aya nu paeh karik-karik ngajak tahlilan eta ulah diturut, ulah digugu. Naon sababna? Sabab eta hukumna bid'ah. Eta ngomong asal ceplak. Pajarkeun mun aya nu ngajak tahlil nu maot ulah digugu bid'ah. Hei dengekeun. Jelema nu tos maot teh butuh doa. Jelema anu seperti nu tenggelam di tengah lautan butuh pertolongan doa. Urang teh kudu ngadoakeun nu tos maot teh. Ieu mah kumaha? Mun aya anu paeh ngajak tahlil bid'ah. Sing bener atuh tah ngabejaan jelema teh. Ieu mah kumaha aya nu ngajak tahlil jelema paeh tong digugu bid'ah. Mata Aya jelema paeh ngajak tahlil. mata digu Pak. Atuh kamu bongkong eta mah sia teh. Bener. Ah. Kumaha cenah ieu? Mata